Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng sonten wilujeng bertepang dangu sareng aki dina acara siaran dongeng Sunda tika naga tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah pemirsa urang tiasa bertepang dangu deui nya di acara dongeng sonten ieu. Saparantos na ieu naon teh laptopna pemirsa reksaknya nembe tiasa damang lebet ka servis heula pemirsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda rada lami pangintennya kamari teh nyaeta dongeng anu judulna Pangeran Ranggawita masih dina serial silat Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Kumaha daramang sadayana alhamdulillah pemirsanya upami daramang mah hagi oge sono nya ka sadayana. Mugi-mugi atuh sadayana tetep dipaparihan kesehatan ku Allah taala boh lahirna boh batinna dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina. Oge ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh naraskeun hanca kana bagian nu kagenep dina jejer carios Pangeran Ranggawita. Kumaha rasan lakon urang Bandungan sasarangan sakrab deui. Ulah hilap kangge nu nembean manco anu nembean ngadangukeun nya. Ulah asa-asa mangga di subscribe wae. Ditoya palebatan loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana bantos satia manco satia ngantosan pedaran dongengnya oge teras ngarojong. Hatur nuhun oge bantos subscribe, like, komen, nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA Instagram program sareng sajabina deui. Hatur nuhun. Urang ngambarkeun deui sama kabitana parsamakna sor aya es koyo buat pemirsa mangga kaparayun sadayana prung Sitarego sideung uniang hudang masang kuda-kuda anyar panonan teup seukeut ka Jawara Pedang Dewa. Dua leungeunna diputar-putar hareupeun dada tuluy ditarik kana cangkengna seret. Saterusna dua leungeunna didorong ka hareup. Hiu wush. Dina dua dampal leungeunna Sitarego sideung teh katempongan tius dua ranggem haseup warna koneng nu ngarah ke arah Sanjaya Galunggung. Sanjaya rikat ngolebat ke belah kenca dina gerakan anu kilat pisan. Dua ranggem haseup koneng ngahanca kana dua tanggal kai nu aya di sisi jalan. Sakedapan haseup koneng ngabulen batang tanggal kai. Batang tanggal kai jadi murungkut. Meotan tuluy garing dauna langsung mawur jadi gararing kabeh. Dua tanggal kai teh paeh ngaranggas garing kawas tangkal nu geus lila paehna. Sitarego sideung ngagerem ambek sabab panarajang mautna bisa disingkahan ku Sanjaya. Manehna masang jurus anyar. Dua leungeunna ranggah ka luhur tuluy digentakeun deui ka arah Sanjaya. Wutut blesat. Sapasang sinar biru ngablesat narajang ka Jawara Pedang Dewa. Tapi sakali ieu mah Sanjaya teh geus sayaga manehna geus ngawatak tenggelan geni saljuna. Leungeun katuhuna nu geus rubah jadi bodas semu perak teh ngagentak ka hareup bari ngagero handaruan. Barasat sinar bodas semu perakna barasat tarik pisan dibarengan ku hawa anu kacida panasna. Barasat wudes prai wud celeger. Dua sinar biru musnah langsung kalinih ku sinar bodas semu perak anu terus mengpeng serta langsung bae ngeceger nembrag awakna Sitarego sideung.
Si Tarego Sideng ngacerit tarik maratan langit awakna maclang ka tukang. Tuluy ngakedebut labu bari sakujur awakna teh geus tutung. Geheng kawas areng. Haseup ngelun dina sakujur badana anu geheng. Kambe bau daging hangit anu kaduru. Si Tarego Sideng teu udang deui sabab nyawana paragat saharita. Ocapkeun Patih Bajra Kumala anu masih padungdung ragot jeung lawana. Harita si baju hideng anu disangharepan ku Ki Patih ngulinkeun camati atawa pecut anu dicekelna. Pakarang andalanna eta ngaheumbat nyasar beheungna Ki Patih ti Karajaan Gondangpura. Hiuk put Ki Patih gancang angkat pedangna. Setep ret pecut jadi melit kana pedang Patih Braja Kumala. Si Tarego Sideng nganyetkeun pecutna tapi Ki Patih nahan pedangna kedua leungeun sangkan pedangna eta teu nepi karebut ku musuh. Duanana jadi adu ragang ngadu tanaga. Ki Patih ngalirkeun tanaga cirona kana dua leungeun anu nyekel pedang. Sedengkeun si Tarego Sideng ge katempo kunyam-kunyam bari leungeun kencana diusapkeun kana gagang pecutna. Pecut hideng teh jadi mancarkeun cahaya kulau semu hideung. Patih Braja Kumala ngarasakeun tanaga cirona kawas anu kasedot ku kakuatan anu dipancarkeun tina pecut nu meulit kana pedangna. Cilaka, manehna nyedot tanaga aing. Lamun aing keugeuh ngadu tanaga bisa beak tanaga ciro aing teh. Mikir kadinya Ki Patih langsung ngalepaskeun cekelan kana pedangna. Bareng jeung katarikna pedang ku pecut musuh. Patih Braja Kumala ngagajlang maju ke arah lawana bari leungeun katuhna nyabut keris pusaka nu nyelap dina cangkengna. Keris luk 7 warna hejo nu di tengahna aya ukiran orai naga. Langsung ditocoskeun ke arah dada si Tarego Sideng. Tapi si Tarego Sideng gancang mundur ka tukang. Orok kaya Ki Patih Braja Kumala teh gancang nyusul tepus ku hiji tajongan suku Kenca. Hiu put cebrod. Dampa suku jebra Ki Patih ngancap pisan kana dada si Tarego Sideng. Si Tarego Sideng ngacungkeun labuh ka tukang. Ki Patih ngarangsek maju kerisna ngolebat hiu brecras. Tak Kenca si Tarego Sideng kasabet langsung tatu getih ngaburial tina tatuna. Barang palebah beuteung rek dijejek ku sukatuh Patih Braja Kumala nu geus dieusi ku tanaga jero. Si baju hideng teh kaburu ngagerentelkeun awakna ngajauhan Ki Patih Braja Kumala. Jangelek manehna udang deui. Tatuna karasa panas bari nyanyautan. Keris naga runting gegamana Patih Braja Kumala teh memang ngandung kakuatan wisa anu ganas. Katuris saeutik bae ku congo keris tatuna moal bisa cager salilana. Bakal terus ngaburuk bari terus ngarubakan si tatu teh. Si Tarego Sideng notok tak-takna di sababaraha bagian. Sangkan racun teu terus asup milu aliran getih kana jantung. Leungeun Kencana jadi ngaplek, jadi lumpuh sabab aliran getihna kabendung ku wisa anu sumarambah kana leungeun oge ku totokan si Tarego Sideng sorangan. Si Tarego Sideng muterkeun pecut dina luhur sirahna wung pecut ngahiu. Tuluy ngaheumbat ceter torelap dua sinar beureum norelap narajang ke arah Patih Braja Kumala. Ki Patih gancang ngagajleng ka sisi. Ceker. Taneuh urut nangtungna bieur rangkah bari jeung tutung ngelunkeun haseup. Samber kedua sinar beureum anu kaluar tina tungtung pecut lawan.
Tarego Sideng terus-terusan ngulinkeun pecutna sinar beureum atuh merul ngahujanan Patih Braja Kumala. Ki Patih teu bisa malikna raja. Manehna ukur bisa ujlang ajlang cungcat cincat nyengkahan gempuran sinar beureum anu teu eureun-eureun. Nempo Ki Patih kadese Sanjaya teu cicingeun. Sanjaya ukur nenjerageun sukuna lalaunan pikeun ngaganggu gempurana si Tarego Sideng. Taneuh ngarieg tuluy ngagalombang ka arah si Tarego beureum anu keur ngulinkeun pecutna. Si Tarego Sideng anu teu nyangka lamun taneuh anu ditincakna bakal ngampulkeun awakna langsung manehna ngacuralit labuh kabantingkeun ku taneuh anu ngaradak ngagalombang. Nampa lawana labuh, Patih Braja Kumala teu miceun kasempatan. Manehna gancang ngablesat maju ke arah si Tarego Sideng. Kakarak ge si Tarego Sideng deng uniang hudang keris naga runting geus nyampeuk sata langsung nancap kana jero dada kencana pisan. Hiu hut cerep. Seret. Keris dicabut ku Patih Braja Kumala. Burial. Getih ngaburial. Tuluy leungeun kencana Ki Patih ngadius ngirimkeun tenggelan ngarujad wajah kana sirahna pisan si Tarego Sideng atuh teu antap marah deui. Hiu pra langak salontot lu si Tarego Sideng rubuh bari sirahna renggah sarta dadana bolong. Manehna teu usik deui sabab nyawana langsung ngalayang ninggalkeun ragana. Nempo dua batur geus rubuh si Tarego Sideng anu masih tarung ngalawan Ki Gingga jadi leeh kawanina. Pikiranna ngarancabang. Pikirna ngalawan Ki Gingga bae ge manehna ngarasa ripuh. Komo lamun seug anu duaan teh milu ngarepuk ngahurup ka dirina. Sabab geus teu boga kawani deui, si Tarego Sideng teh ngagajleng mundur ngajauhan Ki Gingga. Sanggeus culang cileung manehna ngablesat lumpat ninggalkeun kalangan tarung. Ki Gingga gancang ngalempakeun pedangna. Hiup blewar sir cerem. Pedang nancap dina tanggal johar. Sedangkeun si Tarego Sideng geus hasil kabur ninggalkeun eta patempatan. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepas Sunda anu tos biasa tanapi remen gulah galih online di Shopee atau napi Lazada nya. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng aki kantun klik wae salah sawios produkna anu aya suratan Shopee atau napi Lazada kantun milih. Saparantos diklik mah pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazada. Saparantos lebet di aplikasi Lazada atau napi Shopee mah pamirsa bebasnya bade ulah galeuh naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Akin teu ngawajibkeun ngagaleuh barang-barang nu dipajang eta mah mung sakadar cukang komentas atau napi link pamirsanya kangge lebet ke aplikasi. Bade digaleuh oge mangga atuh teu naon. Hatur nuhun kanu parantos ngersakakeun balanja di Shopee atau napi Lazada ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki. Hatur nuhun oge ka sadayana nu parantos ngarojong kubalanyana pamirsa di Shopee atau napi Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun sakali deui urang keureuy dongengna. Prung. Patih Braja Kumala harita ngadeukeutan ka layon musuhna. Manehna cingogo gigireun layon si Tarego Sideng. Lalaunan leungeun kenca Ki Patih teh ngadudut Taregos anu nutupan beungeut eta mayit. Barang Tarego Sideng ucul dina sirah mayit, Patih Braja Kumala ngajanghok ngahulang neuteup beungeut si mayit.
Sanjaya nu harita geus aya di gigireun Kipati langsung tumanya. Paman wawuh ka eta jalma. Ki Pecut geni walon Pati Braja Kumala. Manehna baheula pernah ngabdi di karaton minangka abdi dalem. Kipati cengkat tuluy ngadeukeutan layon Sitareko Sideng nu dirubuhkeun ku Sanjaya, tapi eta layon teh geus teu mangrupa. Taregosna oge ngahiji tutung jeung beungeutna moal bisa dilaan sabab geheng kawas areng. Nu antukna layon-layon jalma nu marake baju hideung teh kabeh ge dipariksa hiji-hiji. Saha maranehna teh Paman Pati? Tanya Sanjaya deui sanggeus sakabeh layon dipariksa ku Pati Braja Kumala. Anu tiluan mah muridna Ki Pecut geni. Paman apal sabab maranehna pernah jadi prajurit kapatihan. Sedangkan nu duaan muridna Trisula Jangkar Langit. Seorang tokoh silat dulur sapagurona Jawara Tumbak Dewa. Layon anu tutung ku anjeun itu ge sigana mah Trisula Jangkar Langit sabab pakarangna teh mangrupa Trisula. Nah rencana urang teh bocor Paman. Bisa jadi, tapi cantang tuh Sanjaya. Bisa jadi maranehna kiwari memang jadi gerombolan rampok anu sok megatan di jalan. Nah aya kemungkinan aya patula patalina jeung Jawara Dewa Tumbak Paman. Maksud guring teh sanu nyaho manehna musuh anu nyumput tinu caang. Bisanya bisa oge henteu. Salila ieu mah Jawara Dewa Tumbak Satya ka Gusti Prabu teh. Tapi nya memang sifatna rada heuras jeung mawa karep sorangan. Jadi kumaha Paman? Nah urang tuluykeun bae rancana urang pikeun nyusup ka leuweung tutupan. Cek pamanggihan jen kumaha? Pati Braja Kumala kalah malik tumanya. Cek kuring mah urang teruskeun bae Paman. Urang udag-udagan jeung waktu. Lamun tepi ka liwat ti malam Jumaah. Bisa-bisa meureun Raden pamanah jiwa teh geus moal katulungan. Barina kalah kumaha oge urang ukur butuh sangkan bisa asup ka sayangna Ratu Dayang Demit. Sanggeus di ditu mah kari urang siapkeun bae tanaga pikeun ngayonan maranehna. Nya nu hese eta nyiar jalan pikeun asup ka pasanggarahanna. Hari masalah tarung mah kumaha brehna bae. Adipati Kertajaya harita kaluar ti jero kareta kudana tuluy nyamperkeun ka Pati Braja Kumala jeung Sanjaya. Kumaha Kakang Pati? Nah urang tuluykeun bae rancana urang teh. Tanya Adipati Kertajaya ka Pati Braja Kumala. Urang tuluykeun Ki Adi. Hayu urang lumampah deui. Walon Pati Braja Kumala. Rombongan teh hantuk nama ngeureuyeun lumampah deui. Dihareup genep urang prajurit kuda tetep dipingpin ku Ki Gingga. Sesana ngiringkeun di satukangeun kareta ka Supati Braja Kumala jeung Sanjaya. Wanci sariak layung geus tumiba mega bodas anu tingarumpluk di langit katempo koneng umyang kawas emas sinangling. Rombongan Adipati Kertajaya harita geus tepi ka sisi leuweung tutupan. Tatangkala nu curangkung badag bari geus jeranggotan teh katempo ngajajar kawas benteng Tohaga. Sakitu langit teh masih caang. Kaayaan di sisi leuweung teh geus poek sabab pepadut salilana ngulibeng. Nutupan leuweung tutupan. Can pernah beurai najan sapoe ge. Teuing memang kualatan alam, teuing oge kusabab pangawasana nyaeta Ratu Dayang Demit. Ki Gingga harita malik anak buahna. Tuluy mere parentah
Neangan regang garing anu loba euy. Yeun nurukan nu gede. Genep urang prajurit gancang tarurun tina tonggong kudana. Sagenepna sibuk nyiaran regang nu gararing. Teu lagi regang garing geus numpuk di sisi leuweung, salah saurang prajurit ngahurungkeun seuneu tina paneker atuh jeges gur durukan hurung. Wakilila seuneuna beuki ngabebela. Haseup durukan ngelun kaluhur, Ki Gingga gancang nyampeurkeun ka Adipati Kertajaya nu harita nolol tina janela karetana. Tanda nyuhunkeun idin lebet ka pasanggarahan parantos hidamel Kanjeng Adipati. Nya, daguan bae ke oge aya anu bakal datang. Alun Adipati Kertajaya. Ngadurukan gede sigana mah tanda pikeun pihak pasanggarahan leuweung tutupan. Lamun aya anu baris lumebet ka pasanggarahan. Gerendeng sanjaya. Itu memang sigana mah. Cek Pati Braja Kumala bari ngusapan janggotna anu rapih tapi nakanal. Wanci geus sareupna. Kayaan di sisi leuweung tutupan beuki poek jeung geuman. Sora-sora sato leuweung geus mimiti kadenge di sada ti jero leuweung. Halimun beuki nganelan seuneu durukan masih ngabebela. Haseup hideungna terus ngelun bae ka luhur. Dina kayan kitu. Ngadadak ti jero leuweung aya dua urang jalma nu ngablesat muncul ka sisi leuweung. Kolebat jorelat. Jreng kalayang celek-celek. Dua urang wanoja geulis make papakean warna biru muncul di hareupeun rombonganna Adipati Kertajaya. Ki Gingga curing hak manehna maju dua lengkah ka hareupeun dua wanoja di baju biru tulipok nyarita. Kami rombongan ti Kadipaten Kubang Bale nyuhunkeun idin kangge lumebet ka pasanggarahan. Salah saurang wanoja ngawalon. Sebutkeun heula aya kaperluan naon? Kami saja setor upeti kangge Ratu Danyang Demit. Kanjeng Adipati Kertajaya nyalira anu mingpin ieu rombongan. Cek Ki Gingga bari sirahna ngalieu ka arah kareta kuda. Dina jendela kareta katempo Adipati Kertajaya nolol bari leungeunna gugupay. Si wanoja silih teuteub sakeudeung nu saurang unggeuk mere isyarah ka baturna. Heug, rombongan anjeun diberi idin pikeun lumebet. Hasmi, buka jalana. Si wanoja nu hijina ngalengkah ngadeukeutan kana dua tangga caringin badag nu katempo ngajajar di sisi leuweung. Rekep teu katempo aya naon-naon di satukanggeunana. Leungeun si wanoja diputer-puter ka arah dua tangkal bari bibirna kunyam-kunyam mapatkeun jampena. Karasa taneuh euneur ngageter. Dua tanggal caringin ngageser lalaunan ke arah sisi. Kiwari katempo aya jalan anu ngabulungbung ke arah jero leuweung. Dina satukangeun dua tanggal caringin anu bieu ngageser. Pantesan jalanan teu bisa kapanggih, sabab geuning dihalangan ku dua tangga caringin badag. Gedendeng Patih Braja Kumala, sedangkan Sanjaya mah ngabatin dina jero hatena. Untung nu muncul lain hawana jeung hawani. Lamun seug maranehna anu muncul bisa-bisa aing katohyan. Siapkeun obor, cek Ki Gingga ka anak buahna. Genep obor anu geus disiapkeun dina kuda gancang dihurungkeun. Kayan jadi cang mabra ku cahaya obor, dua obor dibikeun ka prajurit anu ngiringkeun ti tukang, sedengkeun opat obor nyaangan di hareup. Salah saurang wanoja di baju biru teh ngalengkah ti heula ngalibatan jalan nu geus kabuka.
Rombongan kareta Adipati Kertajaya nuturkeun di satukangeun eta wanoja. Sedangkan wanoja anu tadi disebut Hasmi ngalengkah paling paneuri. Sanggeusna Patih Braja Kumala jeung Sanjaya nu tumpak kuda paling tukang ngaliwatan dua caringin kemar kakarak Hasmi teh ngalengkah asup ka jalan nu bieu dibuka ku manehna. Ngalengkah aya kana 5 tumbakna Hasmi malik ka arah sisi leuweung. Dua leungeunna diputer-puter deui bari bibirna kunyam-kunyam. Taneuh ngageter eunder, dua caringan gede teh ngageser deui ka tengah nutupan jalan. Mun ceuk cenah aya jalma di luareun leuweung atawa di sisi leuweung pastina mah moal bisa ningali ka jalan anu aya di satukangeun dua caringin kembar eta. Dina kayan kitu, corelat kalayang clek aya nu datang ka sisi leuweung urut reureuhna rombongan Adipati Kertajaya. Nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyaklanyir anu disuhun dina luhur sirahna. Leudig keneh ieu teh masih asara neuteun keneh kamarana nya. Jadurukan oge masih hurung tuh. Seuneuna masih ngababela. Aing mah kamarana bi rombongan si Kasep jeung Ki Patih teh nya anu lobaan. Hanas rek milu dagang ieu. Kapandeurian aing kudu neangan jalan ya, ka mana jalanna nya? Jauh jalan ieu teh. Si oreng mah bisarwiti pamirsa nu dongkap kapandeurian puas bingungeun nya pada jalan daya jalmi. Kuno rojolna bisarwiti pamirsa urang cekapkeun heula we nya dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaga Lunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Pangeran Ranggawita bagian nu kagenep. Sagurang teudeun heula dihandeuleum sieum geus sampeureun wangtuna dihanjuang siang geus alaeun. Urang sampeur deui engke pamirsa di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana parantos satya manco satya ngadangkeun satya ngarojongnya padaran-padaran dongeng aki. Hatur nuhun mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna, aya dina kasalamatan kawalujaan kasinugrahan amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya anu kapihatur. Akina panginten amit mungkur heula, urang tepang deui di bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.